berarti lamun hiji awewe ngumpul-ngumpul emas tujuanna keur pakeun sanajan boga 80 gram gitu wajib di jakatan. Mun tujuan keur pakeun ngan lamun tujuanna keur simpenan hiji awewe nyimpen emas ngumpul-ngumpul keur simpeneun dina jarak satahun nyampe kana 80 gram wajib tama dikaluarkeun sabab tujuanana keur simpeneun ngumpul-ngumpul emasna ngan lamun ngumpul-ngumpul emasna keur pakeun sanajan boga 80 gram sanajan nyampe kana nisab teu wajib ngaluarkeun zakat. Kumaha lalaki ai lalaki mah teu meunang makena matak lamun lalaki nyimpen emas rek boga tujuan keur simpeneun rek boga tujuan keur pakeun tetep wajib ngaluarkeun zakat. Ari lalaki mah da teu meunang make emas. Jadi bedana jeung awewe mah awewe ngumpul-ngumpul emas nepikeun kajina jarak satahun teh aya 80 gram tapi tujuan ngumpulna teh keur pakeun tama teu wajib ngaluarkeun zakat. Lamun tujuanna keur simpeneun wajib ngaluarkeun zakat. Ai lalaki mah teu aya toleransi rek tujuan keur simpeneun rek tujuan keur pakeun eta keur pakeun manehanana sanajan keur pakeun tetep wajib ngaluarkeun zakat sabab lalaki mah haram make emas.